kunaon kula ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Maroko, itu makan roh anu bener-bener wauh jeung Allah. Atuh urang ziarah ka ditu emang nyana maot atuh henteu. Ziarah ka nu ngarang kitab Jurumiyah Kison Haji Pes kamari dizarahkeun ka ditu. Urang di dieu ngaji Al-Kalamu wal Abdul Muraqabu teh nyaho makomna ternyata di Maroko. Masyaallah karim. Urang ngaji Alfiyah ternyata orang di Cordoba. Jadi kabayang da ku urang makam-makam mualif ya Allah ya Rabb nyana makan teu maot. Bahkan di Maroko aya satu cerita nu panjang kedatangan rombongan ti dieu. Naon? Aya sesepuh nyaritakeun kok ahli kubur ahli Allah hararudang aya naon nyana teu nyaho. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinereng Islam. Sholawat sinereng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Abah Haji Mukhtar oge Abah Haji Wahab, Abah Haji Ato, kumna para kiai-kiai, terutama deui ka guru simkuring Abah Haji Nurjaya Mik, leuwih nu ku simkuring dihormat kiai bawaan simkuring, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Bil khusus pisan ka rerencangan simkuring Abah Haji Oji, lawas pisan teu pendak sugan kula manyana nu paeh urang hirupkeun.
barang datang ke Cilongok meme sim kuring ke Maroko kula ge dilenget-lenget ku kula isi kamang mang apa jelema ye ternyata asli wani sim kuring ka Abah Haji Oji nyarita kitu lantaran anjeunna pernah di Cilongok bareng jeung sim kuring tapi babarenganana nu berbeda bareng ai sim kuring mengaji nya nama nganjang tapi sakitu nganjang bae ge bisa ngaji ngomong ngaji beneran eta lah jadi termasuk khariqun lil adat setengah wali teh jelema kagagas kulawas tepat-tepang alhamdulillah tepang bunga luar biasa tapi horenganan nyaritakeun kapapait ramakna Abah Haji Atmo ngantunkeun hayang dipangtahlilankeun dina 7na waduh cacing kuring moal bisa lantaran patali rek berangkat ke Maroko teh janji sim kuring kewe balik ti itu lamun sehat insyaallah matang 10 nah kabeneran kurang sehat jadi tadi ge hampir moal ka dieu moalah ti Taki Nurjaya bae cek kula teh Ki Nurjaya ngocoprak bae ulah ngaji sia mah ngocoprak bae ayo sadatangna sebab ieu kurang sehat terus beron teu naon sehat patali penting aya guru ti Garut milu ngaji nyana sebulan sekali guru milu ngaji ka Cilongok malam Jumat sabulan sekali penting datang ngobrol ku sono nyaritakeun di Maroko sampai jam 3 pan jam 3 mah mun dipake sare moal subuh model si ieu on ya mah geus perhitunganna pendek bae lah itulah mah wah bahaya ieu geus we teu sare tepi ka subuh akhirna ba'da subuh rek reup kabeneran aya tamu di jam 7 aya nu datang rek nikahkeun lah datang ka jam setengah 10 tidinya aya tamu Jumatan tas Jumat nikahkeun deui hirup ngan nikahkeun bae maksudna kakarak sakali nikah mah ya sugana ya bae urang dieu nah jadi can sare di jalan tadi lantaran ke Medang ka supir lagi milu kuari kula diganggu kula irek sare teu bisa sare di mobil teh teu bisa sare lain cara si eta mau di mobil asal bawa kursi reut bae ngente wah masya Allah balik teu bisa sare tadi ge can sare deui ka dieu teh tadi nang moal ngan kabayang bae teh jurig oji aduh cek kula karunya amat ieu kula inget bae ka manehanana harita boga Vespa bae Vespanya nama berangkat ke Cilongok aju ngajak kula ka mana nyana nu ngajak hayu bae pokona urang naik motor bae cekan atuh sing puguh heuan deuk ka mana nu manta kula nanya kitu ja bebene teu boga namun bebene boga kan ka bebene na teu boga ieu mah naik motor
Sekula siapa lalaunan amat naik motor aing nyupir. Ayo, ikula nyupir. Wah, dikencengkeun horeng motor Vespa amat teu meunang di kitu-kitu. Kula ge teu pengalaman deui bodoh. Malum jaman baheula tuh. Jadi teu motor teh Vespa dikitukeun ngaguling Masya Allah atunya na barundas ai kula mah lantaran geus boga hiji barita. Salamet kesimpulan nama inget baik di harita Masya Allah ragak di motor duaan kula mah biasa baik artina teu nanaon nyana nu parah nama kuari geus lamun dibuka aya meureun cacat di dieu teh kenang-kenangan. Tapi ka ayeuna inget bae nu leuwih inget mah lain eta horenganan almarhum Abah Haji Atmo jeung abah kula saguru di Sekong. Saguru malah dongengna abah teh sorogan ka Abah Haji Atmo. Geus lamun abah kula guru ka Abah Haji Atmo. Atuh kula guru ka Abah Haji Oji. Guru kula ieu. Nah, tapi nyana pernah ngaji ka kula. Jadi berarti maneh guru ka kula deui. Pak guru-guru. Nu jelas mah hahalang antara kula jeung Abah Haji Oji, almarhum abah kula jeung Abah Haji Atmo. Malah dongengna waktu di Sekong nyana eta jeung anu urang sepatan bareng dahar nu sakukula didongengkeun saeblek. Kuari bahasa eblek teh ai baheula mah sanyiru. Bareng eta jeung Abah Haji Atmo. Bas dek dahar limaan. Cak abah kula teh bau teh amat sih. Bau teh amat pindah. Aya meureun 5 meter mah. Barang 5 meter dahar bau tai keneh bae. Pindah deui 3 kali pindah bau tai bae. Horenganan dihandap ka bawah ku nyiru. Atuh malah eueuh tamah. Datang ka Iraha ge. Masya Allah. Tapi cak Abah Haji Atmo geus bau tai tinggal bau tai jatai mah dihandap ieu. Urang dahar bae. Berarti Abah Haji Atmo ieu almarhum rampus. Abah kula masuk cak abah kula ulah urang dahar aja bau henteu urang dahar bae. Tapi abah kula nurut tak ka guru. Dahar bae di malah loba abah kula badahar mah. Seperti etalah zaman baheula masantren di Sekong. Barali ka dieu kalayan loba dongeng-dongeng waktu di pondok pesantren. Abah kula atuh boga pondok di dieu sarua. Sekian tahun nganterkeun ka Cilongok Abah Haji Atmo nganterkeun anakna anu sangat dipake ka cinta sebab ieu sulung anak nomor 1 lalaki pohara ieu dianterkeun ka ditu ngabatur jeung kula sanajan umurna nya rada kolot jeung aya kokolot teu disaitik. Ya, kalau budak tapi bareng. Nah iyalah, alhamdulillah, ayeuna barang ningali kemari di Cilongok, Haji sih rarasan ieu kolot teu pamora. Emang kunaon? Jadi mah putih kabeh, buuk putih kabeh. Cek kula teh nu dihandap pisan teu. Wah, cenah. Sok ajunanyakeun ka dinya. Maksudna hayangnya nu dihandap aya huisan tah henteu. Kebawa omong amat cenah. Nah, berarti kan meureunana ieu geus kolot. Asana moal kebal DJ. Kawin deui ulah sok sieun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabada balik ziarah ti Maroko sugan teh mah pohoan nya. Datang deui bae. Nagih janji cenah urang pangaosan di ditu bari matang puluh. Alhamdulillah malam ieu lungkuring bunga pependak sareng kiai-kiai malah
aya salah sahiji wakil Tito aya di dieu nyempil bae hiji teh urang bawa kuno edan habak yuk aduh jangan edan ka kiai bae kuari mah titakanyana lah ya Allah ya Rabb nu jelas mudah-mudahan negara urang aman negara urang tentrem rek saha bae nu jadi presidenna urang mah rakyat nya nage polisi sapira polisi geus beres jadi polisi nama jadi rakyat deui sapira Ki Nurjaya yang nama jadi kiai ge lain santri nu diurus kebo malulu aya para macem geus urang ngadoakeun saha bae nu jadi presidenna jeung wakilna urang mah tetep bae rakyat biasa nu penting aman damai tentrem sabihara sabihari sakumaha biasa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula balik di Maroko mah jelema barang datang ka Cisokat ya Allah ya Rabbi gelis sebab Maroko mah Afrika Utara nu harideung mah tengah jeung selatan paruti marancu nu dibawa ku kula bangsa nu kararieu tah nyana mah lendek jarah dengan irung bae asana doraka nyana mah ka Maroko ge gelis karasep Masya Allah kan ngantengisang meper ucai lain ucai pengkondisian kula nanya pakai bahasa Arab di ditu mah mun cek bahasa urang mah ari si negara nu muslimna 99% tetapi bab toharohna kieu aya naon ieu oh Pak Kiai lantaran Maroko jajahan Prancis jadi leuwih mendalam budaya Eropah leuwih Maroko mah deket jasa ka Spanyol tinggal 20 menit naik feri sampailah ke Spanyol di Spanyol aya Andalus teh baheula mun urang maca Alfiah di sisi Al-Andalusiyu Ibnu Malik warima Cordoba jadi besi endek marilu urang dia zarah kula ke Maroko ka Cordoba ka Kiai Ibnu Malik pengarang Alfiah siapkeun kuari duitna ulah gede-gede mawana 50 juta tuh saya mah ngajawab sakitu bae tah lamun di kitab Al-Andalusi eueuh aya nama Andalus aya ge Cordoba letakna di Spanyol urang ti dieu ka Spanyol bisa ka Maroko ti Maroko naik feri cuman 20 menit kaki Ibnu Malik pengarang Alfiyah Masya Allah aya di Maroko aya saha nu ngarang kitab Ayatul Ahkam Imam Sulaiman Jazuli anu ngarang kitab Dalail kemudian kunan Qodiyat di kitab-kitab sok aya kama qolal Qodiyat aya Sab'atur Rijal lamun di urang aya wali sanga di Maroko mah aya wali 7 ternyata julukan Maroko teh 1000 wali negara 1000 wali pengarang-pengarang jeung aulia-aulia Allah termasuk ziarah ka Abdus Salam bin Mashis guru Abu Hasan Asyadzili anu pencetus Thariqah Syadziliyah jadi luar biasa di Maroko betah hiji loba wali loba ulama nomor kedua garelis
jadi orang di ditu mah diuk bae betah neuleuh beungeut teh betah pan di dieu mah neuleuh ki Nurjaya urang serem neuleuh Haji Oji urang sieun neuleuh Haji Atos sarua oh teu komo sakumaha bajingan tah mah si eta mah komo sarua jeung copet nah tapi nu jelas memang urang mah kararia tuh karena dia emang diciptakan ku Gusti Allah Indonesia na model kieu Malaysia model kitu Thailand model kitu Cina model kitu Jepang nu kaistimewaan ciptaan Gusti Allah adalah manusia ieu sakieu jutaan manusia miliaran manusia nu akur teh beungeut ya Allah ya Rabbi mantap urang ka anak teu pahili ja teu akur mun cacak-cacak akur atuh pahili. Nah ziarah di Maroko terus ke Turki. Di Turki aya sakiai di Turki aya Abu Ayyub Al-Ansari nu Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah pada perebut sahabat hayang ka cicingan ku Kangjeng cek Kangjeng keun bae antep onta di mana cicing onta di dinyana kula cicing onta ngider cek cicing di payuneun bumi Abu Ayyub setelah kitu Kangjeng Nabi calik di dinya 7 tahun di bumi Abu Ayyub teh nah setelah Kangjeng Nabi pupus maka Abu Ayyub berjuang dakwah ka Turki nu pertama asup ka Turki Abu Ayyub Al-Ansari tidinya luar biasa loba nu asup Islam sampai pupuslah di Turki loba deui wali-wali Allah kemudian kakonya mau naik mobil 10 jam atau 9 tapi naik kereta api naik kereta cepat terus kakonya aya sadikonya aya Jalaluddin Rumi ahli toriko sufi terbesar internasional alhamdulillah jadi kakonya ka Imam Jalaluddin Rumi anu syiiran-syiiranana hampir unggal kitab aya ka maqalah Jalaluddin Rumi kitab nu terkenalna kitab Masnawi genep jilid berbagai bahasa dialih bahasakeun diterjemahkeun ya Inggris ya Arab kemudian Indonesia Jepang Cina Jerman Prancis kabeh kitab Imam Jalaluddin Rumi anu terkenal di universitas-universitas di Indonesia Jakarta dikembangkeun di tari Rumi lamun urang nyaritakeun toriko aya toriko anu tari-tarian Jalaluddin Rumi aya anu nyanyi oleh bejakeun aya anu urang ge toriko Qadiriyah eta berzanji eta nyanyian sebenarnya mah berzanji teh nyanyian kulantaran haju anu ngadengungkeun Ki Nurjaya sorat teu ngaler teu ngidul panjana mah jadi urang balik embung ngadengikeunana rata kan nyanyian urang lamun ngadengikeun Abuya nyarita ke non ngadengikeun eta teh non ya Roki Asan teh suarana mah dipohar ya Rasulullah teh dan lain-lain sebagainya daratan ke para aulia Allah di berbagai negara tah ieu mah moal nyaritakeun naon patali sora serak ieu aneh moal ngomong kula tadi teh barang teh di dinya diuk tah teu kanyahoan we ku kabehan ge kunaon Abah Haji Atmo aju nyalan deh ka kula aju diusap punya aya sora berarti Abah Haji Atmo hebat deh kula teu nyaho usap punya iya aju aya sora tadi sora kula didik BBJ isi Haji Oji talain Haji Oji mah teu hebat kieu jeung kula Haji Atmo ngusap ka kula aya sora rada deres Masya Allah tak langsung tadi kula ngunyem pajar melet lain nah hadiahannya nah iyalah alhamdulillahirabbil alamin boga sora tah saeutik beureun dititah ku janten moal
mantap Ki Nurjaya tadi coprak bae gue maksudna kula mah datang diuk doa tapi aju aya sora biasa datang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun tentang Jalaluddin Rumi salah sahiji dina kitabna nyana ngadongengkeun aya hiji musang dibelit ku orai musang binatang anu galak binatang anu cerdas binatang anu pikasieun dibelit ku orai cangkengna teu daya teu upaya musang hampir sakarat musang jol aya jelema dek nalakayu kaleuweung gadenge jojoakan suara minta tulung ternyata barang di deketan suara tersebut musang keur dibelit orai teu anta paradeui nyana nyabut golok kemudian eta oraina ditebas sak huluna langsung pisah ngendoran kendor si jelema nu deuk kayu teh akan rek lumpat sieun ka musang ulah lumpat rasa terima kasih kaula ka anjeun lantaran kula ditulungan ku anjeun nu hampir sakarat kaula kula dek ngabdi salila hirup kaula dek ngabdi ka anjeun sampai anjeun maot atawa kula nu leuwih ti heula maot pokona salila hirup kula dek ngabdi ih cak anu kalakayu teh ulah anjeun mapan binatang tetep ulah sieun rasa terima kasih kula dek ngabdi diulah-ulah ge lantaran nyana dek balas budi nuturkeun bae atuh mangga bae atuh kitu mah tapi syarat awas ulah ngaganggu moal ngaganggu ka anjeun moal ngaganggu ka anak incu anjeun moal ngaganggu ka tatangga anjeun moal ngaganggu ka manusia-manusia ulah sieun ulah dek ngabdi salila hirup kaula nyai kitu mah tuh berangkat balik ka imah nyana jadi satpam di hareupeun imah anak-anakna kaget bah atuh eta makan musang galak nyana geus sumpah dek ngabdi moal ngaganggu tatangga-tatangga liwat kabeh kaget aya musang di hareup otomatis ngana sehatan mang ieu makan binatang galak udah dijadikan satpam atuh binatang galak mah bahaya moal nyana mah nyana nek ngabdi ka kaula lantaran ditulungan ku kaula alah ngaran-ngaran binatang galak pasti bae satu ketika ngabahayakeun moal kabeh nganasehatan masyarakat kiai ge kiai nganasehatan mang mun bisa tetep bae sanajan dek ngabdi maning diulah bae moal cenah mah sumpah dek ngabdi jadi satpam pula ka mana bae dek nuturkeun ketika kula ngalakayu nyana nu manggulkeun ketika kula teu boga cai nyana nu neangankeun nyana mah dek ngabdi cak kiai musang mah binatang galak bahaya kajian kukumaha ge sangabdi nage satu ketika mah tetep ngabahayakeun ngabdi ge ieu mah aya mauna doang asana bahaya ka ditu nama moal cek dina moal insyaallah teu ngagubris kana nasehat tenang we bener bae seminggu hebat jasa sebulan hebat datang ka satahun nyana ngabdi luar biasa hebatna begitu ge satahun nyana kaleuweung deui dalam rangka ngalakayu kayu geus dibabadan tinggal manggul lesu nyana cicing di handapeun tangkal kayu tunduh bebeja ka musang jagaan kayu jagaan kula insyaallah
musang bisa insyaallah hebat musang. Ya Allah ya Rabb geus langsung sare di luhur batu nu luhurna tangkal kayu rindang indah jasa tiis dijagaan ku musang. Dak dumadak aya lalir henteu kana pipi eta jelema ditiup ku musang laler sok ganggu puh indit sia aya aing dieu laler hiber menang meureunanan 2 menit laler datang deui set ka pipi deui sia goblok meureunanan ieu aing ieu satpam sok diganggu ku ari mah lain ditiup make sukuna digeupakeun awas indit sia katilu kali datang deh kali goblok bener sih ditepak pakai sukuna blek pipi tetep teu udah eta si lalir datang deui bae kadinya sia goblok biasa ku aing geus ditiup ku aing geus diinditkeun ku aing geus ditoel masih kade datang kene bae awas ya ku aing diancam sia musang nyokot batu gede diangkat punyana ha sia bae sia ku aing mah ayo sia bener-bener langsung dikadinyakeun wah ditimpakeun kana lalu buak sia atuh paeh kabeh lalir paeh atuh ieu ge paeh kadua bae musang langsung kieu baji jaing mah maean ge maean laler teu bae kunaon dunungan aing ge paeh lah iyalah salila hirup urang bakal paeh tingkah paeh macem-macem urang cerita paeh aya nu keur di hotel aya anu keur mandi uap aya anu keur dansa di bar aya anu keur zina aya anu keur ngaji aya anu keur salat tadi Abah Haji Muhtar cerita ibadah subuh loba aya anu keur maca Quran loba tingkah-tingkah maot aya anu di dalam negeri di kampung sorangan aya anu di luar negeri desa etik bangsa Indonesia nu ka Mekah maot di Mekah di Madinah guru-guru urang loba nu maraot di ditu bahkan kula datang di Turki langsung aya kabar dulur ti Garut berangkat umroh lewat Turki karak datang doang ke Turki maot di Turki macam maot nuraga di tanggal kalapa anu raga ka sumur anu raga ka laut anu perang Baghdad Syria dan lain sebagainya anu di luhur kasur wayah paeh mah paeh bae aya nu model tadi tah dibabek ku musang paeh nya nah iyalah Rumi nyaritakeun sing hade urang salila hirup boga babaturan teh hati-hati lantaran niat baik lamun nyana teu boga etika bakal ngabahayakeun model musang niatna bagus ngajagaan dununganana nek ngabunuh laler tetapi niat baiknya nah teu beretika paeh jeung dunungan-dununganana hati-hati urang salila hirup babaturan teh apakah jeung RT apa jeung lurah apa jeung bupati apakah jeung polisi apakah jeung abri apakah jeung ahli Allah urang babaturan jeung polisi rugi urang untung polisi urang rugi kadatangan ku polisi sebab polisi mah moal nyaritakeun Allah nyaritakeunna periwit bae nyana nu untung wari polisi mah untung wari masyaallah karim tapi kiai nu rugi lamun babaturan jeung polisi sing hade tapi sing hade ketika urang babaturan jeung ahli Allah lain bae di dunia urang tiis hate jeung ahli Allah sebab ahli Allah mah jeung nu sugih moal menta jeung teu kabita kanu gagah model bupati boga wilayah gubernur dan lain sebagainya teu kabita urusannya anak tama negara ketika babaturan jeung jawara ya tuh kajawaraan mah kajawaraannya na aing mah hiji bae jeung Allah ngan boga tugas ngarapi-rapi umat supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu dagang supaya wauh ka Allah kumaha carana nu di pemerintahan di birokrasi supaya wauh ka Allah kumaha carana
polisi nyana tukang ngajagaan manusia keamanan dalam negeri kumaha carana supaya jadi polisi wauh ka Allah kitu kene jadi TNI ABRI supaya jadi ABRI anu wauh ka Allah kumaha carana iyalah tugas wali Allah tugas ulama-ulama ahli Allah nginahin tilok mental ahli Allah tapi orang lamun kadegetan ku Ki Nurjaya capek nyana datang kadinya we ibu saya bagus mau tanggal buah leubet amat cek nyana teh geus dialatan jadi cuma kula mangalakeun teh Ki Nurjaya tong pagaweana nah komo si itu mah geus bukan teu dicaritakeun mah teu dicaritakeun nah iyalah capek urang lamun lain jeung ahli Allah deket jeung bupati urang menta ka bupati ai kitu urang ulah deket jeung nagara deketan tujuan urang ngadeketan bupati lain menta tapi urang nganasehatan deuleur wali-wali Allah dari jeung nagarawan jeung pemerintahan tapi lain hayang pamerena ketika kiai ngadahar duit ti pamarentah bakal leungit kahusuan salatna lamun leuwih loba ngadaharna cara Ki Nurjaya geus teu boga aurat nganana Ki di mana baik? Iya gara-gara ada duit pemerintah kos di peta. Kula ge cek kula Ki Nurjaya ge tasawupan keneh keur ieu daripada kuari. Keur ieu mah keur zaman dicaringin jeung kula rada deureus kuari mah kok bahaya amat. Korenganan sering ke pendopo. Iya gara-gara nama dibawa ku Ki Ato. Ah sarwana. Kayak sih ada. Ya. Nah, awas hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah seperti eta lah manusia salila hirup tetap babarengan jeung manusia tapi si hade nu bakal nyalametkeun dunia jeung akhirat nu wauh ka Gusti Allah wauhan gerage jelema anu wauh ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mun ditanya kunaon kula ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Maroko itu makan roh anu bener-bener wauh jeung Allah atuh urang ziarah ka ditu emang nyana maot atuh henteu ziarah ka nu ngarang kitab Jurumiyah Kison Haji Pes kamari dizarahkeun ka ditu urang di dieu ngaji Al-Kalamu wal Abdul Muraqabu teh nyaho makomna ternyata di Maroko masyaallah karim urang ngaji Alfiyah ternyata orang di Cordoba jadi kabayang dah ku urang makam-makam mu'alif ya Allah ya Rabb nyana makan teu maot bahkan di Maroko aya satu cerita nu panjang kedatangan rombongan ti dieu naon aya sesepuh nyaritakeun kok ahli kubur ahli Allah hararudang aya naon nyana teu nyaho begitu nyana nyaritakeun hararudang berarti wali nyarita ka santri Kiai Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz ku santrina dibejakeun ka Syekh Abdul Aziz ternyata disambut torengana kedatangan rombongan ti dieu teh disambut eta ge harita aya pamenta ahli kubur nu itu mah coba ulah diajak cenah teh aya pamenta teh ge mantap aju begitu nyana datang apa dari aju teh sekali deui bae gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah jadi nyambungkeun diri hayang diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir hayang diaku ku Imam Abu Hasan Asyadzili hayang diaku ku Imam Jazuli hayang diakulah ku para aulia Allah nah belah dieuna dieu pula datang ka dieu kemudian itu terus we tadi hadiah ka Haji Atmo ternyata atuh nyara rambut kos gitulah jelema anu darareukeut ka Gusti Allah nikmatna engke di akhirat lantaran di akhirat eta ketika ditimbang amal nu paling ngeri urang ditimbang nu paling ngeri kan urang ditimbang amal ya Allah lamun amal urang nu jore leuwih berat berarti kan jahanam ka deuleu ketika ditimbang berat kakatuhu ya Allah nikmat sorga na katingali iyalah nu paling ngeri ngan indah wali-wali Allah teh ku Kangjeng Nabi
dibere SK supaya neangan murid-murid eta indah jasa tah mantap nyambung-nyambungkeun diri ka para aulia Allah geus puguh Kangjeng Nabi urang nangtung di dieu ieu timbangan Kangjeng Nabi nangtung ketika umatna ditimbang aya kagorengan dideuleu kagorenganana mun teu pati parah henteu waka dikukumakeun tungguan di dieu asal teu pati parah tungguan di dieu ku Kangjeng Nabi dikumpulkeun dek disalametkeun ieu lah aya syafaatul uzma Kangjeng Nabi nu mantap lobakeunlah urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanu nyiptakeun sholawat kamilah nariyah eta di Maroko Ibrahim At-Tazi kamari zarah ka ditu urang sok maca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurub wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu ternyata abah kulama wa yustasqa kamari ge ngadenge langsung tinu boga silsilah wa yustasqal ghamam tapi kula ijazah dipicung gentur wa yustasqil ghamamu teu masalah deuk wa yustasqa wa yustasqi ge lah di urang mah teu mondok ieu geus bae teh kumaha ge wa yustasqal ghamam wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafasin bi hadi kulli ma'lumilak na eta anu nyiptakeunana Ibrahim At-Tazi di Maroko kamari kula zarah ka ditu. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade salila hirup urang ngabatur santri masantri geus moal hese deui lantaran boga guru guruna boga guru langsung ka Kangjeng Nabi geus santri mah lamun hayang nyaho ka penduduk kali sorga santri beneran kula mah cek surah guru kula lamun hayang nyaho ke penduduk kali sorga teh santri barang didelek ku polisi isuk-isuk santri cileuh gede mandi encan geus ngawuduk tolol tali sorga polisi ge bingung moal kahartieun kahirupan santri lamun dibahas di hareupeun polisi moal kahartieun kahirupan santri mun dibahas di hareupeun TNI moal kahartieun kahirupan santri lamun dibahas ku jelema modernis hese nyaritakeun santri mah lantaran santri mah nyana mah hirupna di dunia tapi rohna mah geus di ditu eta santri di mana kieu di jahe model santri nah tadi leuda kurang nu calece santri mah hirupna bangun eueuh pamaksudan ka dituna teh ngaji sakadaekna santri mah geus kitu ja kiai geus nongkrong wayah teu ngaji mah teu ngaji bae atuh aja nya mah santri mah geus itu kiai geus nongkrong nya mah ngarokok eta sebenarnya menyelipkeun kiai sebenarnya mah los kiai deuk ngaji teh deuk naon sabodo aing mah aing si masia santri tapi kunaon masyaallah deuleu nu nyekel mushola mun lain santri sarua jeung kadaharan uhuyahan nu nyekel masjid mun lain santri gitu kene nu nyekel kitu majelis taklim lamun lain santri geus teu ngeunaheun santrina ge lamun polusi bae geus kadatangan kitu panyakit geus moal ngeunaheun dipimpin ku santri nu kadatangan polusi moal ngeunaheun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah gambaran tina Imam Jalaluddin Rumi tadi urang ternyata horenganan sing hade ngabatur sakumaha bageurna jeung maung di Amerika nu ngingu maung ti leutik datang ka gede nurut ta maung wayah lapar mah di dahar bae sakumaha tadi jeung musang ditinggang bae urang kudu gula deuleu sing hade salila hirup lantaran moal kubal deui urang ge bakal nuturkeun sakumaha almarhum Abah Haji Atmo nu pantes nuturkeun ka Abah Haji Atmo nu pangkolot-kolotna lain nu ngora lain sedengkeun di luhur panggung nu pangkolotna si eta urang doakeun we mudah-mudahan tere tuh nya mah kaki wahab kubu kolotan nyana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu nyalambatkeun agama pohara masyaallah jadi eta tanah tinggalkeun
imah tinggalkeun, pamajikan anak tinggalkeun. Lamun pamajikan anu iman salaki teh salaki tinggalkeun. Wabeh ditinggalkeun. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah. Masya Allah. Nu matak disambut kurang Madinah Ansor nyambut Muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah. Keistimewaan sahabat Ansor, Masya Allah Karim. Ditanya, boga pemajikan tante, mau pemajikan tante, nu boga dua pemajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Ansor mah. Tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga, Ubbul Ansor. Lantaran deuleu sahabat Ansor mah. Tanya, mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kami mah tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang maneh. Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun Ansor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau ka bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Ieu duit kula. Tah boga duit sakitu dagang elos. Ieulah Ansor. Masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat Muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi. Masya Allah, luar biasa. Mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya, sehingga hampir seakan-akan Ansor jeung Muhajirin teh dek didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu endek didulurkeun bakalna asana ngawaris sahabat Muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot, Muhajirin nyana ngadulur ngawaris, hampir seperti kitu ku deket-deketna jeung ulu alam. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan, mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horenganna nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi, nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mukjizat tinggal mukjizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikan ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad, bawa huluna ka dia 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Ahmad? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mak tadi balik tadi memeh subuh man Aisyah naonan man aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kudu tambah edan ya wari sia daek teh ngomong kos kitu grokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mad aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bere oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mad bedakeun jam sakitu balik bebek mau subuh kira-kira sabar jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta Mad Aisyah ngomong ku keterlaluan ting bener ge Rasul Allah tuh laki kituan ting mad coba eta sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ieu Abu Bakar ya coba bakar ka dieu aya naon
ieu mah meme sia ka ditu aing rek dibejan heula cak kebujahan aya naon ieu Muhammad bebejana tes Isra ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha caknya na babami jeung Gusti Allah cenah caknya na terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh sama Abu Bakar hayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kitu anan Bakar tadu anta gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieu lah Sidina Abu Bakar nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman nah untuk menghilangkan kanyeri hate Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng-dongeng caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula abe hate Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu deuk ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam tapi ieu mah nu singkatna ge dihareup nu bakal panjang nem ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat rok panjangna dihareup ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang pokos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta tinggal 1 juta kumaha ngalamun mainnya di imah dia kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege kurang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imana hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jaheuh jasa barang sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak kau jadi lebih parah pan kurang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aing bajeng imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh ceukna teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ke ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui dikawin ajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge
ulah kieu atuh pantas nya situ baleuwih ka sabeuleum sugi atuh sia maja beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh ngasehatan mah dunia teh sedaun kelor emang awewe nyana doang ulah sok judi lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung adab gede masalah hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya ambalaya di tukang bawang malulu ayo sih hayang kemana tenang ya siapa kakarak ditinggalkan sekali aing mah baheula pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atupan nyeri bae katilu kali aing dekawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos kitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge ban tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah tuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui mah ke di lamun sagala rupa awak geus kuru kitu sia deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh gitu kan deku mah urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku jurig bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah nu tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkan ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijaheu nya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia eta kan ngeunaheun nasihat ieu ge kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba ye laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Patuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba wari. Ngan geus rada lobana mah dua sakali ngalahirkeun.
Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka opat ku ari aya di ditu. Anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha ta malaikat maut aing hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau. Teu kira-kira wau teh jeung nu kitu. Lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Waalaikumsalam, saya abdi malakal maut di dongeng singkatna ke panjangna di hareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha hayang nyaho me, hayang nyaho nyerina me kos kumaha. Ulah sok pake lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira Haji bebeja malakal maut DP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Teu kebal diasupkeun deui. Hudang. Kumaha itu? Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Bawa tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Embung aing nyobaan deui embung jakeun. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus sakeuna. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye atuh pada aja paeh makan neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula pan geus tadi. Itu mereka hayang seuri dongeng kos kitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis Kangjeng Nabi Idris neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Anter ka surga aing. Ye, sok aju ka terusan cekeun. Sorga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanna. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus. Ieu balik ka surga. Atuh bebecari ke Gusti Allah bebecari teu naon moal kebal-kebal cekeun. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana di handapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel ku malakal maut. Hayu balik heula cekeun. Betah keneh cekeun. Teu bisa. Geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu. Jol bidadari. Waduh, ieu saha ieu? Ieu penghuni sorga bidadari. Jang saha? Ieu jang jelema-jelema nu asup ka sorga, anu dagangna jujur, nu ngiaina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur, sesuai jeung aturan ieu ka dieu. Ih, sakieu aja mantep jasa ieu. Geus. Sia indit ka ditu malaikat aing moal kaluar deui sakieu. Nggak, saya pada di dia baik kajian kumaha gitu. Deh, aing dicarekan cek malaikat. Emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan mah tetep keluar be. Moal aing mah. Pan kudu paeh heula. Enggeus aing paeh. Kacaritakeun mah tetep bae cek Gusti Allah keluar jana. Aduh, dengan berat hati cek dana ieu. Lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan. Ainu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya. Betul.
urut budug aya, urut di tajong aya, urut ragag di motor aya. Barang jilbab dibuka botak deh. Teu beres, geus puguh pitak ambalaya. Aduh, tetap pengen bedes keluar. Barang geus aya meureun keluar. Malaikat. Hampura. Udah aya nu tinggalin. Naon? Bakiak tinggalin. Ngahaja meureun sia mah, endek ngahaja dan teu jelas tinggalin. Nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu. Boga taktik eta nyana. Masya Allah guys, tak ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa. Akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh. Diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh, jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak. Jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam. Jadi deket kene. Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti. Dakwah abdi teh ngalalakon piwarang ku Gusti nyampekeun di salat teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi. Moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula, bakal dimaotan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disundatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti. Abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahirlah lamak kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingaran Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Hudang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya, ras ka diri urang, ai urang bagianna nu mana? Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah, molor sia. Sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Nu mantak ditita lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah. Ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karari itu bae.
molor sia hudang jaku Allah teh dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu akbar bandeng aman teh sejuta dicocokan deuli teu boga bagian molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah itih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan beurangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pandeukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nih Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan asana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawean urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saeutik mah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang teh dibere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia borosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam tarangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngarautna bisaan jasa tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu tek wah geus ditanang wah ieu bakal jadi pihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang ieu kutilna dipiceun bisa ieu sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun sakena ieu bisa ngoeng
bener jadi bagus. Ternyata kuari tukang batu, ternyata wah kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di bagus batu bangkong ge kunyana di kitu-kitu. Geus teu meunang magi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set. Masyaallah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wa agung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh. Diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna. Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi he kaum kaula ubudullaha kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah. Ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu aya deui keur aranjeun pangeran salian Allah. Lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabahin abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah. Rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat. Ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara ieu neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting berang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna eta mah dakwah boloon. Jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebenangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos kararitu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung ti Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu minta buru
buruhan materi tementa buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah nyahueunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat Gila Kanjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek Kanjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum Wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah inni akhafu alaikum azab yaumin adzim lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum-kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh beurang jeung peuting ngajakan umat jakami mah innalana roka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru haya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang deuk lelempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak Kanjeng Nabi nu kubloon-bloon teh pangeran mah aya ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon Kanjeng Nabi geus radakan nasehatan jijaheueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe
ya senyum Kangjeng Nabi, Masya Allah tuh kan. Cek Kangjeng Nabi ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran. Kaula teh utusan pangeran, utusan Allah, Rasul. Kunaon nyasar-nyasar ka kaula, ngablon-blon ka kaula, ngaedan-edan ka kaula. Kaula mah Rasulun min Rabbil alamin. Ya, dengekeun. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ubaligukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalah Rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun Masya Allah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya Rabbi nuhan wa mastajabta lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mah ge teu iman anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India, Mesir, Pakistan, Yordan negara-negara tertua Amerika can aya harita mah Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak, Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah teh kakarak ge batu doang segede peureuh parita kita tawaf Kangjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun oray malulu di dieu eueuh nanaon ieu teh bro Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen
urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masya Allah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh, urang Irak menyaritakeun perang, nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabarak 100 kali perang ti baheula teu aneh nyana. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Belah dieu tah mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu pan harita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep sakumaha urang deuk salat. Peureum Kanjeng Nabi Nuh. Dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun, ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam. Engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkahna salengkah sakilo. Blah blah blah. Bu urang mun kos itu tereh datang jasa eta. Asal ka Banten ge antum moal kebal tah mah. Blah blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika neuk menghendaki ka umat taker mah jarangkung gede baheula. Haju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan. Lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kangjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah, tapi 900 tahun 950 tahun nu iman. Datang ka Kangjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa, Gusti abdi tepan utusan Gusti, da'utu rabbi lailan wa naharon, tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek. Kalepasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya. Pohara paneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang. Peureum. Bentak di dinya keneh. Atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulus sorangan. Wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu. Tilu kata manya bisa hiber kos gitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun Wali Abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali Abdal setiap saat jumlahna aya 70.
ketika di Banten Wali Abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten, ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia, ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah eta wali kapan nyana Wali Abdal cicing di dia, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kabeneran Syekh Munawir, Kiai Munawir maot aya di dieu aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan